Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sare syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala dina dinten ieu urang tiasa ngariung patepang laung. Salawat sareng salam mugi tetep ngocor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka kaluargina, ka sahabatna jeung teu hilap ka sadayana umatna. Pamiarsa wilujeng patepan deui sareng tari salsabila dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta Dinas Perindustrian Kabupaten Bandung ngayakeun Pasar Murah. Bandung GWK Dinas Perindustrian jeung Perdagangan Kabupaten Bandung ngayakeun Pasar Murah di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Senin 23 Agustus. Dina eta pasar murah dijual sanes-kara produk usaha kecil menengah nurutkeun ka Dinas Perindustrian jeung Perdagangan Kabupaten Bandung Bambang Budi Harjo. Pasar murah ieu ngarupakeun agenda tahunan nu bakal dilaksanakeun Dinas Perindustrian jeung Perdagangan Kabupaten Bandung. Dina pasar murah ieu sakabeh produk nu dijual hargana leuwih murah dibandingkan di pasar swalayan atawa swalayan. Pasar murah kacida dipikaresep di Kabupaten Bandung sapartos taun samemehna. Muterna duit ngahontal 68 juta rupiah. Peminat pasar murah ieu lolobana masyarakat umum. Persentase ngandungna 70% masyarakat umum jeung 30% PNS. Pamiarsa mung sakitu nu kapihatur upami aya cariosan anu marenah di hate atawa saur anu kurang pantes menta dihampuntenkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.